bilusus kersana di grup murid sodik mangat biasa kapalih payun diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Al-ayah. Pengatur waktos anu kusim kuring dipihormat al-mukarramun, para alim ulama, para sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintah, utamina keresana akang kasepuhan anu alhamdulillah hadir dina ieu saat sami-sami kusim kuring dipihormat. Sohibil bed keresana Mang Epul miwah sadayana kulawargi oge para karyawan, para ibu, para bapak hadirin sadayana jamaah sami-sami kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah dina wengi anu ayeuna urang sadaya ditiasakeun angkat kana ieu tempat maksadna bade tholabil ilmi, mugia ngalangkungan angkatna kana ieu tempat sing janten alamat bade kenging kabagjaan ti dunia parat nepi ka akhirat. Sok sanajan istilah lahiriah datang kana tempat ngaji jadi sabab kana meunangna kabagjaan, ngan masih keneh aya jelema anu tekadna nyalahan majarkeun sabab datang kana ngaji teh napakan meunang bagja. Jika urang ngadua doa dijieun sabab napakan kana ayana qabul ijabah ti Allah. Mata anu leuwih aman ngagunakeun bahasa alamat. Alamat rek dibere kabagjaan urangna didaekeun datang kana tempat ngaji. Bisi disangka ku hatena tuluy eta sangkaan jadi tekad yen datang kana ngaji jadi sabab anu napakan menang kabagjaan. Urusan bahasa terjadi masalah ngan kana tekad bakal ti soledat jadi tekad qadariyah. Da teu aya anu mere kabagjaan, teu aya nu boga tapak ngadamel bagja kecuali Gusti Allah. Urang ngaduakeun heula mugia kersana Mang Epul anu ngayakeun ieu pangaosan, mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana, dibarokahkeun umurna,
hirup jeung kahirupanana ku Allah salamina ditangtayungan ku rahmatna, jalan perusahaanana sing janten jalan kenging ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli barzah aranjeunna khususna umumna ahli barzah muslimin muslimat mugia kakeceretan ku barokahna ieu pangaosan ayana di alam barzah ditempatkeun dina tempat nu pinuh ku karidhoan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadzin niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin kaum muslimin anu mulia, neme disangemkeun ku panata acara ieu teh pangaosan bade ngahanca kitabna kitab Fathul Mu'in sareng Nazom Tijan. Tapi kita tadi diilikan eueuh nu mawa kitab hiji-hiji acan gitu. Jika nama missing teu langsung karena kitab oge urang teh hitung-hitung pemanasan memeh ngaji. Mun ceuk tukang ngaji mah disebutna urang muqaddimah heula. Urang ngabahas muqaddimah, tujuan ngabahas muqaddimah ameh aya rangsangan kana mana urang hayang ngaji. Da kadang-kadang jelema teu pati karangsang kana ngaji teh teu pati paham kana tujuan ilmu anu diaji. Anu rek diaji teh Fathul Mu'in kitabna kalebet kana ilmu fikih. Nazom Tijan kalebet kana ilmu tauhid. Ari status ngaji tauhid jeung fikih teh wajib ain. Wajib ain. Ari wajib ain teh teu tiasa diwakilkeun kanu sanes. Sabab nu midamelna ge urang. Neme dilontarkeun. Mun di dieu sok mencit meureun ceuk fikih kudu bener mencitna. Datang bulan haji diantirkeun mencit rada badag sapi atawa domba nu dipencitna kurban istilahna udhiyah teh. Sanajan urang motong sok aya keneh nu nyangka isukan teh anu motong sato kurban keur nyukang siratal mustaqim bakal numpakan sapi. Eku tujuhan ditumpakanana seuk jelemana lalintuh. Kumaha gitu. Nah itu kudu dibeberes berarti bagian tauhid. Padahal ku Allah diuningakeun na Quran layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Moal ngengingkeun kana rahmat Allah kitu logat bebasna. Naon luhumuha dagingna sato kurban. Wala dima'uha jeung darahna sato kurban. Lain ku pedah ngabagikeun daging ku ngocorkeun darah, engke daging jeung darah bakal ngahiji deui bakal jadi tutumpakan tuluy ditumpakan ku urang. Ditepis ku kalimah walakin kahareupna. Walakiyana luhut taqwa minkum, tapi nu bakal ngengingkeun kana rahmatna Allah teh anu nganterkeun kana kabagjaan teh katakwaan urang ka Gusti. Nah eta ari ilmu fikih disebutna teh cacaang. Ari cacaang teh tama poek. Urang teh boga figur anu dituturkeun anu pasti mawana kana kasalametan.
figur eta rek bisa dituturkeun kumaha lamun poe ngangken urang umatna semangat maca sholawat ka anjeunana tapi teu apal jalan balas poe keur nuturkeun anjeunna. Maka penting urang ngaji ilmu fikih wajibna ge kacida sasaran ilmu fikih teh ka mana? Kana zahir urang. Sina lempang di mana ieu zahir dina syariat. Jalan nu kedah dituturkeun, nu kedah dilempangan, mun ngalempangan eta jalan disebut nuturkeun figur anu sampurna, manusia paripurna, buktina Kangjeng Nabi. Misti urang ngalempangan syariat. Nu ngalempanganana dohir ieu. Lempang dohir ieu dina syariat lain ngan saukur ubudiyah. Aya muamalah, aya munakahah, aya jinayah. Tepatna di tempat ieu mah jigananya di tempat ieu mah nu paling tepat nu diuruskeun lempang dina syariat teh ubudiyah sareng muamalah. Masuk ngawin-ngawinkeun di dieu. Itu dapat apal aturan UUD 45 bangsa pasal hukum apa? Dua we muamalah sareng ubudiyah. Kieu logika sederhana. Urang mapai jalan tapi poek deket kana picilakaeun. Lain teu lempangan jalan nu dilempangan poek. Kulantaran teu katingali tincakeun loba jelema nu salah nincek. Urang teh lempang dina syariat ngan poek teu make ilmu. Poek teu make ilmu wudu osok, salat osok, bunga haji pulang anting dan duit loba. Ieu nu ku ulama disebut wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun. Lempang dina jalan poek gara-gara eueuh lampu merkuri paring ti soledat nyeri tuur. Nyeri bujur lamun melabuhna pak gebluk bujur. Tapi lempang dina syariat eueuh cacaang nu nyeri lain tuur jeung bujur. Rohani beh dieuna gering beh dituna maot, eta nu leuwih bahaya. Matak wajib urang ngaji ilmu fikih keur nyaangan zahir nu ieu supados teu tisoledat dina syariat. Abdasna sami ngan kualitasna beda gara-gara teu bogaeun cacaan. Beda jelema santri nu ngararaos fardu wudu jeung jelema nu teu ngalaman apal fardu wudu. Nu apal fardu wudu memeh wudu geus katempo pigawean wudu. Nu apal rukun salat memeh salat geus katingali rukun salat. Matak mukoronah oge dina takbiratul ihram moal hese da apal karena rukun so nu geus kacida apalna boro-boro rukun mukoronah urfi sok sanajan mukoronah hakiki ge moal hese. Kapan niat takbiratul ihram apa eta teh kudu bareng. Ayana niat teh waktu urang takbiratul ihram. Aya keneh jelema anu gagal dina takbiratul ihram ngahadirkeun niat dina hatena. Matak sok loba nu takbiratul ihram teu cukup sakali. Aya nu kitu. Aya kalah imam ruku batan beres takbiratul ihram. Was-was ngaranna. Itu gara-gara teu pati paham kudu kumaha ngabarengkeun niat kana takbiratul. Padahal niat geus jelas maknana qasdu syai'i. Ari qasdu teh pagawean hate. Lamun rek di manaan qasdu teh mailul qalbi hate geus condong. Syai'in di dinya eusina salat hate geus condong kana salat.
salat nurek dipigawe pardu lohor itu li pardu pardiah lohor geus pugu ieu ta'yin nangtukeun salat lohor berarti HTT geus condong karena rek migawe pardu lohor teu kudu diterjemahkeun ku hate lamun keur Allahu Akbar niat abis salat pardu lohor nya atuh nungtut poho sawareh gubrak teh ngulapes deui henteu daek we angkep ka dieu komo ujung kabeh masa kumaha lapat niat anu sunat diucapkeunana usolli fardhu duhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati ada ammakmum lillahi ta'ala kabeh diterjemahkeun ku hate marukanan eta niat sanes lamun diterjemahkeun ku hate eta teh sarua ngaranna teh lapat niat aya lapat niat ku bahasa Arab nawaitu usolli fardhu duhri aya niat ku bahasa Sunda ngan diomongkeunana ku hate sanes niat itu kan tenan pan ngaran niat teh qasdu syai'i ari qasdu teh mailul qalbi condong nasihat teh rek migawe salat nu rek dipigawe teh puguh pardu lohor malah mukorona hakikiyah mah ti kawit takbiratul ihram nepi ka awe salam meme salat geus hadir dina hate matak satu acan mukorona dina istilah fikih aya nu disebutkeun muhadharah atawa istihdor hadirkeun heula rukun salat memeh salat ti mimiti takbiratul ihram nepi ka awe salam nu hitunganna 17 aya nu hitunganna 13 malah aya nu hitunganna ngan 3 rukun qalbi rukun qauli jeung rukun fa'li ngan jumlahna mah akur ieu cik ari dihadirkeun ku hate lila moal Pak ti Cibantar ka Tasik nu melong Tasikna ti Cibantar hate jauh deukeut jauh soteh ka Tasik ti Cibantar di lempangan dihadirkeun ku hate mah tereh rukun salat ditataan lila soteh niat takbiratul ihram qiyam Fatihah ruku tumaninah dina ruku lila disebutan meuli tapi lamun dipelong rukun salat ku hate moal lila eta ti antawis contoh urang ngaji ilmu fikih ulah disangka moal dihisab juga di kiamat dihisab ku Allah moal ditanyakeun sabaraha bati dagang moal ditanyakeun ku Allah eta bati dagang dibalanyakeun anak ku anjeun teh kana naon wae paling ogenan nah eta bati dagang teh min halalin au haramin kitu pertanyaanna kamana ditasorupkeunana nah hadina nu bener nah hadina nu salah eta kalebetna kana muamalah urang sateu acan muamalah oge kedah beres nu disebutkeun ubudiyah tos eta sakedik poek we teu paham kadinya mardudatun latuk balu jadi ti soledatna cacaang teh amal urang ditolak teu ditarima ku Gusti Allah ari ngaji ilmu tauhid kumaha hukumna sami fardu ain ilmu tauhid sami cacaan nyaangan kana jalan nu dicaangan ku ilmu tauhid namina hakikat jalan nu dicaangan ku ilmu fikih namina syariat jalan nu dicaangan ku ilmu tauhid namina hakikat jadi hakikat teh jalan bilih anu nyebat ilmu hakikat eta teh majaj bil hadbi cek santri lamun rek diterjemahkeun mah ilmu keur nyaangan hate supaya bisa lempang dina jalan hakikat ngan ngomong gitu panjang teuing ameh tereh ilmu hakikat bilih aya nu nolakan ilmu hakikat tapi ngaji tauhid beuki eta teh lieur biaku sorangan bilih aya nu nolak ilmu hakikat tapi ngaji tauhid osok jelema lieur eta keneh ilmuna mah tauhid
ilmu teh keur nyaangan naon ucang sir urang di mana lempang naksir dina jalan hakikat. Syariat dipigawe ngan hakikat nu ilmuna tauhid teu pernah dilempangan ku sirna. Perhatikeun kalimahna syariatun bila hakikatin atilatun, kosong eueuh nilean, nol besar. Salatna loba bari berjamaah tapi eueuh hakikat dina hate. Kedahna urang geus surti ku isyarah ngalangkungan hadis Nabi, tafakkuru sa'atin khairu min ibadati sab'ina sanatan. Tapakur sasaah ulah sajam lila teuing, samenit we sasaah teh nu nganteurkeun hate makrifat ka Allah hakikat tah. Khairun leuwih alus min ibadati sab'ina sanatan, daripada ibadah 70 tahun bari hatena teu makrifat ka Allah da hoream tafakur. Dina tijan Allah musonib ngadalil dalil Allah aya wujudu hadhil makhluqati, aya Allah ayana sakabeh makhluk. Jadi sakabeh makhluk teh lamun dihartikeun sadayana ge nuduhkeun kana ayana Allah. Mana makhluk teh nu dijieun wong kusuna we makhluk teh makhluk teh nu dijieun soca ningali dijieun, panangan kepat dijieun, sampean ngalengkah dijieun sadayana oge. Berarti lamun ieu makhluk dijieun pasti nuduhkeun kana ayana Allah. Kapan loba jelema nu papangih jeung nu dijieun tapi teu pernah manggih kana ayana Gusti kunaon katalar wungkul dalilna tapi teu pernah ditafakuran. Pokoknya cek ulama ulumut tauhid ari ngaji ilmu tauhid laesat ulumal hafadhah, ilmu tauhid lain ilmu tatalaran. Urang ngaji ka guru logatna jeung penjelasanana diapalkeun ku urang, dibejakeun ka santri, dibejakeun ka jamaah. Sanes eta tujuan ngaji ilmu tauhid. Walakinna ulumat tauhid ulumuz zauqiyah, urang ngaji ilmu tauhid ameh karasa. Naon nu ngarasakeun kana tauhid? Akal ngaranna. Akal nu mana nu ngarasakeun kana tauhid? Akal gorizi. Keur nyumponan akal gorizi maka eta akal gorizi wajib ngarti, wajib paham kana aqaidul khamsin, akidah nu 50. Wajib naon tah? Wajib syar'i eta teh Pak. Ari wajib syar'i pancakakina yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Mata ulah atoh teuing, ulah bungah teuing, awak cager, duit loba, bari hate teu paham kana aqaid nu 50. Da cenah abdi mah katalar ti bubudak wujud kidamba kok lain talareun. Malah jeung dalil-dalilna kitab gede ge Umul Barohin ku abdi mah seubeuh ngajina. Sababaraha kali tamat da lain supaya tamat. Mata ngaji target lain mudah tamat, mudah ngarti. Allah aya dalilna aya sakabeh makhluk tukang dagang menang untung. Pan untung ge makhluk didamel, kunaon untung beunang tapi ka Allah nu ngayakeun untung teu manggih. Padahal untung teh kepentingan dijieun ku Allah, ameh jelema nyaho ka Allah anu nyieun katalar dalil mangan teu pernah ditafakuran. Bilih kurang komplit dalilna ku Nabi dicangemkeun dina hadis khalaqallahu dunya. Dunia teh pan sarua makhluk. Allah ngadamel kana dunia lil ibrah supaya jadi pelajaran, la lil imaroh lain keraramean. Untung dijieun na untung lil ibrah supaya jadi pelajaran. Pelajaran tujuanana ameh menang ilmu. Di sekolah aya pelajaran matematika,
anak ibu init ka sakola ngan teu mikir ngadon sare atawa ulin bisaeun moal matematika. Budak ibu sina masantren di pasantren aya pelajaran jurumiyah ngan batur ngaji pagawean sare bisaeun moal kira-kira moal mah. Allah ngadamel untung dina dagang ngan urangna sare teu pernah ngalumpangan untung dina dagang teu nafakuran untung dina dagang mangih Allah moal. Oh, padahal ku Allah dijieun dunia teh lil ibrah supaya jadi pelajaran ditafakuran ladang nafakuran pelajaran dianterkeun hate makrifat ka Gusti. Pokoke cek Nabi nalika jelema meunang nikmat kabagi tilu. Hiji aya nu farhum bil minan bungahna ku nikmat, nu bungah ku nikmat asyabih bil bahaim teu inget kana nanaon, inget teh aing dagang menang untung batina untungna ku uing dijieun deui modal ameh gede engkena batina ge bakal leuwih gede muter we di dinya. Ta eta teh lain akal anu bisa nyaho ka Gusti. Moal bisa tafakur akal eta mah akal kitu ngaranna akal tabii mah. Jadi akal tabii mah muterna di makhluk. Dagang menang bati dijieun modal engke teh geus gede modal batina bakal leuwih gede nguluy dibelikeun kana kitu we tuluy. Kuring usaha keur dahar geus dahar dipodolkeun ka balong dihakan tawes-tawesna dialak ku kuring muih we di dinya. Ta eta teh akal nu teu bisa balik. Kalau cek Nabi mun akal nangan kitu-kituna asyabih bil bahaim eta jelema teh domba cenah. Eta jelema teh bangsa sapi. Eta jelema teh bangsa muning. Nabi nu nyangemna ba, lamun Nabi nu nyanggem moal bohong dan Nabi mah wajib sidik. Parhum bil minan, bungahna ku nikmat hungkul. Jelema meunang nikmat bungahna ku nikmat asyabih bil bahaim. Rupana hungkul beda jeung domba soteh, akalna mah sarua. Rupana hungkul beda soteh jeung sapi, akalna mah sami. Rupana hungkul beda sote jeung hayam sokong korongok manehna sokong korongok sarua ngan akalna mah naon sami beda rupana hungkul kadang-kadang gara-gara teu tafakur dikiatan ku Nabi dijieun teh dunya ku Allah lil ibrah la lil imarah. Janten target ngaji tijan teh gitu, target ngaji nazom tijan teh eta diantirkeun hate makrifat ka Allah. Mana teu ngarasakeun akal goriji matak nalika dibere nikmat cek Nabi parhum bil minan min haitsu muhdiha. Bungah ku nikmat teh cicing di dinya dipikir sehingga kapanggih nu ngahadiahkeun eta nikmat. Kapangihna ku naon ku hisi ku panca indera sanes kapendakna ku akal ieu untung dina dagang tadina eueuh mun tadina eueuh ayeuna jadi aya tajib bihi sonan nemukeun anjeun yen untung teh dadamelan mun untung dadamelan pasti aya nu ngadamel. Nanyakeun hate saha nu ngadamel untung pinterna kuring anu dagang nah dagangan kuring anu hebat sanes. Lamun di aku untung ku pinterna kuring dagang mun di aku untung tapak dagangan kuring anu hebat wayahna tekadna teu salamet ngaranna tekad qadariyah tekad kitu geus dipigawe ti baheula ku jelema nu ngaranna Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi cek Qarun pangna aing dibere beunghar aingna jago dagang aingna pinter tani aingna pinter bisnis. Tekad salamet borora cilaka matak min haitsu muhdiha bungah keneh hate teh ku nikmat da jelema basyariah urang sifat kemanusiaan urang biasa mun menang untung bungah menang rugi naon susah biasa ngan kitu hungkul nu bungah teh cicing dina bungah mah naon sababna dilempangan untungna tina bungah bakal datang nu disebutkeun syukur mun susah dibere rugi moal cicing dina susah tina susah kulantaran di pikiran datang sobar dina hatena.
akal goriji nu katilu Pak cek Nabi nalika jelema dibere untung parhum billah bungahna ku Allah geus teu kahalangan ku untung eueuh we untung nyaksina ka Allah anu ngadamel tah ieu teh potensi di jelema teh namina akal ruhani janten akal teh tilu akal tobi'i akal gorizi akal ruhani jalema mah ngan dua rupi akal goriji jeung akal ruhani akal goriji namina ahli zohir akal ruhani namina ahli batin pangna disebut ahli dohir nu dohir katempo keneh ku socana nu dohir ka kuping keneh ku cepilna tadi aya nu ngaos Quran teras ngangelagam sanes gitu ka kuping ku cepil urang ahli dohir namina jadi jalan makrifat ka Gusti ieu sora nu alus tadina henteu heula mun tadina henteu ayeuna jadi alus aya nu ngaluskeun lain usaha qori aing teh da diurus beheungna ieu teh alus teh sanes da digurah ieu teh unggal minggu lain eta mah disebutna usaha lahiriah mahalu zuhur hungkul tempat dohir pada melan Gusti Allah nu ngaluskeun makana sora da ari nasib sora teu pati alus mati Allahna mising diurus ge anger butut pribados ngalaman nuju monok di Awi Pariem aya kapan di Hidayatul Mustafid tempat ngagurah milu jeung batur unggal minggu digurah di ajaran kuro kitu kene eueuh kamajuan sora teh eueuh bagian keur kuro ti dituna untungnya maca Quran teu disyaratkeun kudu make lagamnya mun disyaratkeun kudu make lagam geus bahaya nu butut sorak gitu nu kudu maca Quran teh make taj wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun malam tujawidil Qur'ana azimun ta eta kepentingan ilmu fikih sareng ilmu tauhid matak aya we geuning nyempil di tengah disebutkeunana naon torekat syariat torekat hakikat tiluanana ge jalan eta teh Pak anu kedah di lempangan nu lempang dina syariat dowahir bisi titajong ilmuan caangan ku ilmu fikih nu lempang dina torekat domair bisi titajong hati urang ilmuan ku ilmu tasawuf loba nu amal syariat teu nepi kana hakikat teh tah dina torekatna salah matak neangan guru torekat ngan saukur hayangan terkeun aing beunghar alus nu dibaca nama zikir nama la ilaha illallah tapi keur maca la ilaha illallah hate norekatna leumpangna lain ka Allah la ilaha nempo ka makhluk loba illallah sina balanya kabeh ka aing dibaca ku ajengan la ilaha nempo ka makhluk loba illallah sina masantren kabeh ka aing dijieun we hiji beli jalbi talamin naudzubillahi min mata loba nu migawe syariat teu dugi kana hakikat gara-gara torekatna salahan bade torekat nu mana wae mu'tabaroh rek teu mu'tabaroh di urang teh pan sok agul aing mah torekatna mu'tabaroh ieu teh ye Pak udagan urang norekat pangan tilu rupa sidik ikhlas tumakninah kabeh ge pan pagawean hate maca waqiah syariat sumuhun nepi teh eta waqiah kan hakikat nepi teh ka Allah loba nu teh nepi ka mana nepi na nu maca waqiah tujuanana hayang boga mobil alus pedah cek Nabi man qara al waqiah lam yusibhu pakrun nu maca waqiah moal kokoro salah pedang hartian hadisna kitu nya ulah kitu atuh ngalogatna man qara sahawai jelema apikan harpun mausulun tadulu alal amiyah bade ajengan bade santri bade masyarakat biasa payu make lapan eman ngan ma'rifatna man kusilahna mana qara nu maca berarti jadi khusus ini sing ajengan teu maca mah teu kabagean gitu sing lain ajengan ge ai maca mah kabagean
al waqi'ata macana kana waqi'ah lam yusibhu moal keuna ka eta siman naon pakrun butuh kana dunya itu ngalogatna. Jadi nu maca waqi'ah hatena leungit butuh kana da waqi'ah teh nyaritakeun kiamah gitu Pak. Urang maca waqi'ah amal ke akhirat cek Nabi wa mali akhiratika ka annaka tamutu godan amal ke akhirat kaya-kaya rek paeh isuk keur maca waqiah inget rek paeh isuk hayang namahan mobil moal hayang namahan sawah moal lalaki hayang namahan pamajikan moal moal mata loba nu maca waqiah teu nepi ka Allah gara-gara norekatna salahan teu aya sidik teu aya ikhlas teu aya tumanina. Tilu jalan disebutkan orang mutabahkan Nabi lamun tilu jalan dilempangan ku orang zahir orang domir orang hiji deui sir orang di mana sir lempangna dina hakikat sir teh rahasia bahasa Sundana mah Pak atawa lamun hayang tereh ngarti sir nupak ser kana hate tukang tani ngagemuk pare-pare tas digemuk mudig-dig montok sok aya pakser kana hate montok ku gemuk tah tukang dagang tadina teu pati bogana naon sanggeus dagang bedul jadi sagala loba sok aya paksarkan hate akuan menang aing nu dagang ya eta teh sir teh ti tajong itu teh Pak ame sir teh ti tajong caangan nu nyaanganna ilmu tauhid kajin loba nu dipigawe sir urang mah balikna ka nu nunggal da gitu aing dagang aing tani aing buburuh aing bispan loba aing teh di mana-mana datang we hasil tina loba pagawean di mana-mana datangna hasil mah lain aing lain datangna hasil minallah sadayana ge ti Gusti ame hate bisa nekadkeun sakabeh hasil nu datang ti Allah tah nu nyaanganna teh ilmu tauhid. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun pasma laha ma'musila. Inna tariqa sanyana jalan al musila ilallah nu ngadugikeun nu ngawusulkeun urang ka Allah. Nu sok ngaji ilmu tasawuf, nu sok ngaji kitab hikam, penggemar tariqah Syadziliyah kapanan guruna teh eta teh kapanan aki guruna teh Abdul Hasan Asyadzili gaduhan murid Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi gaduh murid namina Ibnu Athaillah. Inna tariqa sanyana jalan anu ngadugikeun urang ka Gusti Allah. Matak Ibnu Athaillah mah nyeun kitab teh khitobanana keur jalema nu hayang wusul ka Allah. Bahasana ge ayuhal murid gitu Pak. Ai murid teh kade murid teh nu aya hayang dina hatena wusul ka Allah. Kumaha nu disebutkeun wusul nepi ka Allah teh? Wusuluka ilallah, wusuluka ilal ilmi bihi. Nepi na anjeun ka Allah, nepi na hate anjeun nyaho ka Allah, nyahona yakin gitu Pak. Soca nempo rupa nepi ka nyaho yakin ka Allah nu ngayakeun kana rupa mun tafakur cek tadi akal gorijina ngaliwatan materi-materi aqaidul iman. Anu ngadugikeun ka Allah sanunya ngambina tariqah Syekh Zainuddin gaduh putra namina Abdul Aziz. Abdul Aziz gaduh putra namina Zainuddin deui wae Pak. Matak Zainuddin teh aya dua, aya Zainuddin awal, aya Zainuddin Tsani. Zainuddin awal nu ngaran kitab Hidayatul Azkiyah, Zainuddin Tsani nu ngaran kitab Fathul Muin rek dihanca ku urang. Aki nak nganggit kitab tasawuf, incu nak nganggit kitab fikih, Pak. Komplit teu pasalia. Aki na tukang korupsi, budakna tukang malingan motor. Edan kabeh eta mah. Tilu jalan kedah dilempangan nu tilu mun hayang wusul nepi ka Allah, mun hoyong dirahmat ku Allah, hoyong diridhoan ku Allah, jalanan nu kedah dilempangan tilu. Hiji jalan syariat, dua jalan tarekat, katilu jalan hakikat. Syariat jeung tarekat disebutkeun ahkamillah aturan Allah,
hakikat disebutkeunana ma'rifatullah teh gitu. Mata target ngaji mah dua rupa, hiji ma'rifatullah, kadua ma'rifatu ahkamillah. Eta teh dikumpulkeun dina tilu, syariat, tarekat, hakikat. Ngaji hakikat maksadna ngaji ilmu tauhid ameh lempang dina hakikat, berarti targetna ma'rifat ka Gusti Allah. Ngaji ilmu fikih jeung ilmu tasawuf berarti targetna nganyahokeun pirang-pirang aturan Allah kangge lahiriah urang sareng batiniah urang. Matak anu disebutkeun zahirus syariah, batinus syariah. Zahirus syariah ilmu fikih, batinus syariah ilmu tasawuf. Tilu-tiluanana ilmu fikih, tasawuf, tauhid wajib ain diajina. Inna fardul ain minal ilmi salasatun, sanyana fardu ain tina ilmu teh tilu sadayana, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Paham kana nu tilu henteu ngaji embung, wah ieu nu cilaka. Pang bahaya-bahayana di jelema di alam dunia, al qanaatu bil jahli, ngalap cukup ku kabodohan. Pok we geuning ceuk Syekh Sahal bin Abdillah anjeunna nya ngem annasu kulluhum mauta, manusia sakabehna dihukuman maut gara-gara teu apalkan ilmu nu tilu. Illal ulama nu teu maot teh nu bararoga ilmu. Caralik dina ieu tempat, wih calik marapah arangkat, aya nu ka sawah, aya nu ka kebon, aya nu ka pasar, aya nu ka pasir, tapi teu boga ilmu nu tilu, eta teh mayat berjalan disebutna teh. Engkoh mah hirup tapi dihukuman naon? Maut. Pang cilaka-cilakana jelema hirup keneh geus dianggap naon, Pak? Maut. Pang untung-untungna jelema geus maot ge dianggap naon? Hirup. Sok ulama kan geus maot dianggap hirup. Nu ngarang kitab Nadom Tijan aya keneh, Pak? Tos teu aya. Ieu teh Nadom Tijan teh, Pak, kenging nukil. Nakilna anu nukilna kersana Abah Jibantar. Gaduheun guru namina teh Mamah Haji Padil. Hebatna guru baheula, muridna bogaeun karya. Jang kirimkeun cenah Nadom Tijan kenging ujang. Ku mama rek diajarkeun ka masyarakat di dieu. Teu gengsi kolot baheula mah, Pak. Guru baheula mah murid aya kelebihan teh dipenta ilmuna ku guruna. Guru nu ayeuna sia nyaho alibatan lagi ti aing menyaleuwih batan aing pan kitu kiwari mah, Pak. Tak sepuh kapungkur mah kitu. Ieu Nadom Tijan teh kenging kersana saehuna sepuh. Gaduhan guru namina Mamah Haji Padil, caket sareng Cibantar di Cikaret. Aya dua mama beuleut teh, Mama Cikaret, Mama Cibantar, malah beh ditu salit aya Mama Sekung, loba mama beuleum. Ayeuna ge alhamdulillah aya. Ngiri ngaos kitu tah kapungkur teh. Itu. Eta teh upami bade nangtoskeun saom teh balas tarawado. Cek ti Cikaret mutus kapan ka santri taroskeun ka Mama Cibantar bade iraha ngawitan saho. Cek ti Cibantar teh taroskeun ka Mama Cikaret bade iraha ngawitan silih hargaan, Pak. Ayeuna mah pan ngaraji palak anu bener teh meunang aing we bari teu akur hitunganna jeung hitungan pamarentah. Angger we milu jeung pamarentah da ngajukeun proposal bisi teu cair pan gitu. Padahal manehanana teh ngaji palak. Dipake palakna hasil menang ngitung tina palak teu akur jeung ketentuan ti pamarentah. Are keukeuh meunang hasil manehna ngitung teu, Pak. Milu we ka pamarentah da boga kepentingan. Allah mini galak ka batur, kena-kena beda waktu puasana. Teu baheula mah, Pak, silih hargaan sepuh. Boro-boro sepuh ka sepuh, sepuh kanu anom, kiai ka santrina ampun mini seseepan. Canak-canak kenging ujang Nadom ku mama bade diajarkeun di dieu ka masyarakat. Diakui teh ku guru. Tos teu aya nepi ka ayeuna, aya nu hoyongeun keneh, Pak, ngaos Nadom Tijan. Ulah ditingali Nadom Tijan, Pak. Anu ngalaman ngaji Fathul Muin, ngaji Fathul Majid, nu ngalaman ngaji Kifayatul Awam, nu kantos ngaji Umul Barohin, Johar Tauhid. Bangsa teu kabeh ge aya dina kitab ieu. Dina Nadom judulna sok teh Nadom Tijan,
bisi batur wasenting nu ngaji kana tijan pan wawuh nu leutik ongnya. Oh ieu mah kitabna biasa ya mah ya. Bu di jurnal mah luar biasa. Fawaidul Makiyah nepi ka ditukil ek nyaritakeun tentang sihir engke dina kitab ieu. Tina Fawaidul Makiyah nukilna. Geuning dina domkeun pan jelema mah kitu kudu aya variasi nunutan teu ngalagu komo ibu-ibu mah matak bari ngalagu na dom teh jan hek deui dibabarikeun ku bahasa Sunda ngahaja da jelema nu ngaji teh mah santren kabeh patak disunakeun na dom tijan Sunda berbahasa Sunda itu kan kade sabalikna iya mana dom lagi Sunda aing moal ngaji na oge tah aya kibir dina teh eta mah mata jalema nu teu boga ilmu mah sabalik deui boro-boro geus maot hirup keneh dianggap mah mau tapi nu gaduh ilmu bojeng-bojeng hirup keneh geus maot ge dianggap naon hirup anu ngarang kitab geus mararaot tapi mapatahan keneh nepi ka ayeuna pan urang mah hirup keneh ge boro-boro mapatahan batur di papatahan ge malaweung nu baroga ilmu tos maot ditamuan keneh di jarahan makamna ku urang hirup keneh di alam dunya nu namu sapotong-potong acan mantak beda jelema nu boga ilmu jeung jelema nu teu boga ilmu target boga ilmu ngan ulah waqaat toh geus boga ilmu ceuk Syekh Sahal wal ulama'u kulluhum sukaro gogoda di jelema nu baroga ilmu teh wareureu jago ngajina mah loba ilmuna ngan weureu kunaon ku kahayang nafsu syahwatna leuwih tarik daripada akalna matak syahwat tina ilmu nu diudag hubul jah wardiyasah wa hubul mal resepna kana duit anu loba resepna kana keagungan resepna kana kapangkatan matak rata-rata geus pinter geus gede hoream kaluluhuran ku batur saha anu gede saha anu pinter iblis gede di surga pinter di surga eueuh nu leuwih pinter di surga jaba iblis malaikat ge guguruna ka iblis mung kaluluhuran ku batur dijieun makhluk anyar Adam alaihissalam Adam dijieun Allah nyieun parentahan pas judu li Adam wahai maraneh makhluk nu aya di surga wayahna sarujud maraneh ka Adam Allah nitah mun migawe kana panitah ti Allah eta teh disebutna ibadah alamat rek diridhoan ku Gusti pas judu nu di salurga kabeh sujud illa iblis nu teu sujud teh nu cengkedang saha iblis kunaon menya da aing pinter Adam kakarek ge kamari senior aing teh senior gitu senior cek iblis aing teh cungkedang we pak gitu mimiti keheuleuna iblis ka Adam jeung katurunanana nepikakeun ka wakca musuh aing Adam jeung anak incun ti harita pak keheulna ti harita mun keheul ka batur gara-gara batur mulia manehna asa pangmulyana ngan batur aya nu mulia keheul teu puguh-puguh pada batur mulia ngaranna hasud inna awaladzanbin ya'sillaha bihi syaiton al hasadu sanyana mimitina dosa anu maksiat si iblis ku eta dosa mimitina dosa nu dipigawe ku iblis mangga al hasadu eta dosa hasud itu pina hasud da iblis ka saha ka Abu Jahal mata kalau banu pinter weureu bang ka saha hasudna Abu Jahal ka Nabi Muhammad saha Abu Jahal Abul Hakam kunyah memeh Abu Jahal teh Abul Hakam isim karim nami aslina Umar bin Hisham pang pinterna di Quraisy pang pinterna di kota Mekah mun aya masalah teu beres datang kadinya pasti beres muncul we Nabi Muhammad dilahirkeun ku Allah tumbuh besar diangkat jadi Rasul Allah ngomong Abu Jahal nu kuduna jadi nabi nu kuduna jadi Rasul lain Muhammad tapi aing jago kolot tan tidinya
keheul ka nabi, difitnah nabina. Quran nu dibaca ku nabi, ku Abu Jahal disebutkeun sihir eta teh. Quran nu dibaca ku nabi disebutna ku Abu Jahal syair eta teh lalaguan zaman jahiliyah. Wah, pokokna mah dijatohkeun nabi teh beakarep supaya jelema ngewa ka nabi. Bebeakan nabi difitnah tapi ngara nabi tetap muncul, pengikut nabi semakin banyak. Akhirnya Abu Jahal merencanakan untuk membunuh Muhammad gara-gara hasud jelema nepikan nekat turun martabatna di alam dunia, maka rek dileungitkeun nyawana ti dunia. Bahaya hasud mah, Pak. Kasaha kira-kira tepan hasud ti Abu Jahal? Kanu baroga ilmu, Pak. Kanu baroga ilmu. Kiai kolot kadang-kadang teu nyaheun ka kiai muda, gara-gara kiai muda powerna luar biasa, majuna luar biasa. Itu matak aya santri anyar mukim ajengan kolot teh asa kasingkirkeun bongan tatangan nitah tahlil ka budak nu anyar mukim, ai ka aing teu nitah teh. Aya nu sakitu. Kunaon si eta ngajina bet nitah si itu teh nitah ka aing, pan aing mimicina. Aya nu sakitu aya. Eta teh Abu Jahal. Mata wal ulama kulluhum sukaro, ulah ngarasa regreg kena-kena diberi ilmu ku Allah sabab gogodana gede nu ngagoda ka jelema nu boga ilmu teh hawa nafsu. Mata pok jeung cek ulama ahli sufi ayu ilmin li alimin yardo an nafsihi, kajen ilmu loba tapi ridho karena nafsu mah disebutna teh bodoh we, bodoh we pada sebatna gara-gara ridho karena hawana. Saha nu teu weureu illal amilin, boga ilmu mah ngeureuyeuh we diamalkeun. Berarti targetna jelema nu boga ilmu teh amal kana ilmu na reug-reug atuh abdi tos amal kana ilmu mah ceuk saha ke heula ulah waqatoh wal amiluna kulluhum maghruruna, nu amal kana ilmu ge loba keneh nu katipu. Nah gitu, ngamalkeun kana ilmu katipu, ngaji fikih diamalkeun fikih, maka kalakuan teh sapopoe teh kalakuan fikih we teh tapi katipu. Manya aing salat berjamaah katipu, manya aing ngaluarkeun zakat katipu, manya aing munggah haji pulang anting ka Mekah umroh sagala mah katipu, manya itu katipu. Padahal loba amal aing teh geus meujeuna jigana ka surga. Unggal poe salat berjamaah 5 kali sapoe 5 sakalina 27 dikalikeun 27 kana 5. Can isuk-isuk salat duha, tengah peting salat tahajud, antara maghrib jeung isya awabin, tungtungna peting salat witir, asatara kaliwat maknya dewek teh ka surga saking minil beratna amal. Ru'yatul a'mal wastidhamuha, katimpo karasa kuring nu boga amal jeung dianggap hebat amal kuring, huwa al ujbu, kitu peta teh disebutna ujub. Akrobul asya ila bugdillah, pangdeuketna perkara kana dibenduan ku Allah. Syuhudun nafsi, hate nempo jeung nekadkeun syuhudu teh. I'taqoda syahida teh di mana i'taqoda nekadkeun yen aing nu boga gawe. Mata tukang amal ngaku aing boga amal eta teh disebutna makom katipu. Aing boga ilmu dimanfaatkeun, loba santri nu ngalap ilmu ka aing ngocor kahadianana aing geus maot ogenan. Aing nu boga ilmu teh batur aya kanyaho teh ti saha? Ti aing. Matak maot teh reug-reug loba nu ngiriman. Santri aing aya pangabisa baretot ti aing diajarkeun ka santrina kahadianana ngalir ka aing. Di aku ditekadkeun ku hatena nyangka isukan geus maot bakal dianteran ganyaran di dunia. Makom katipu eta teh.
Wa asyaddu min dzalika talabul iwad anil pali, malah leuwih banget daripada nempok kuring boga pagawean. Mana pagawean nu ka aku jeung nu ditekadkeun ku kuring teh ku Allah kudu diburuhan, menta buruh ka Allah. Asyaddu min dzalika, leuwih banget disiksana ku Allah. Eta mah kom katipu Pak, menyaing tadi buruhan. Pan man jabil hasanati falahu asyru amsa, hiji kalusan dipigawe 10 aing digentian mudah-mudah nu 10 daek mikeun hiji sote dina hate ditekadkeun bakal dibere 10 da aing mikeun hiji. Allah boga hutang ka aing gitu, nepi ka ngahutangkeun wani kitu ka Allah nya. Padahal amalna ge bisana dibisakeun ku Gusti. Saha kira-kira nu moal katipu? Illal mukhlisin, nu moal katipu mah anu lamun katipu gara-gara ngaku kuring boga pagawean, gampang panghartikeun ikhlas mah teu kudu puyengnya. Nu ikhlas mah nu teu ngaku kuring boga paga, eta ikhlas ngaranna. Nu teu ngaku kuring boga pagawean teh saha? Nu dina hatena aya akidah wahdaniyat. Kunaon kutan atuh diwajibkeun ngaji tauhid gitu. Wahdaniyat teh 3 bagean, wahdaniyat zat, wahdaniyat sifat, wahdaniyat af'al. Palebah dieu mah wahdaniyat af'al, anu nganapikeun ngateu ayakeun kamun pasil fil af'al, kam bilangan mun pasil pisah fil af'al dina pagawean. Mustahil aya nu boga gawe lianti Gusti. Jadi atuh kuring gagawe teh lain kuring nu bisa, tapi kuring dibisakeun. Sanajan lisan nyebutkeun kuring tas salat, tapi hate boga patekadan kuring salat dibisakeun ku Gusti. Pokoke cek ulama bil ikhlas, ku ayana ikhlas dina manah urang yan kasyifu annal fa'ila huwa Allah. Manah urang ngartieun sanyana nu boga gawe teh lain urang tapi Gusti, lain kuring. Kuring bisa ngabejakeun ilmu, abdi mah Gusti bodoh, Gusti nu kasifatan sifat ilmu. Insya Allah nu boga ilmu moal tulus balagana lamun inget Allah nu bogana. Nu boga harta moal tulus legegna sabab inget Allah anu bogana. Nu boga jabatan ge insya Allah Pak, lamun aya wahdaniyat mah dina hatena moal matak legeg kena-kena luhur jabatanana. Osok aya jabatan memeh diuk dina kursi merakyat bebeakan sumping kana pangawasan, osok aya ka masyarakat bageur nyapa di jalan. Nah geus calik dina kursi teu lol-lol aya gitu. Nah gitu. Ek dipilih eta pemimpin gitu ku urang. Ulah hadehnya ayeuna teh serempaknya pemilihan teh tanggal sabaraha? Tanggal 17 bulan Novembernya. Milih gubernur, milih wali kota, milih bupati. Ulah dianggap lain aturan agama eta milih pamimpin. Wa wajibun nasbu imami adlin bi hukmi syar'i bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqli gitu. Wajib syara hukumna milih pamimpin anu adil. Kade ulah neangan pamimpin nu mere mobil ulah Pak. Loba jelema nu boga ilmu ngajual ilmuna da loba jamaahna milih pamimpin teh ngadukung pamimpin teh anu bageur nu mere mobil. Ulah dijieun patokan milih pamimpin mah anu ukuran adil 4 gampang teu kudu hese. Hiji sidik teh ngalogatanana teu loba teuing bohongna kitu we. Kitunya da eueuh nu sidik nu eueuh nu wajib akli sidik lianti Rasul teh aya. Matak mun jelema ngabohong kaharti ku akal. Ajengan-ajengan ngabohong teu ngarti akal aing teu boga akal berarti. Aya kitu ajengan aya Pak. Matak lamun teu sidik diancam da wajib ceuk sarama urang teu sidik. Aya pamimpin teu sidik kaharti ku akal mah ngan milih mah ulah kanu teu sidik, ulah kanu loba bohongna, kanu minimalis itu bohongna gitu, kanu saeutik bohongna.
Matak ngamanaan sidik tepati loba bohong, ngamanaan amanah dua, aya amanah syar'i, aya amanah akli. Mana amanah syar'i? Titipan. Ya aya titipan dia ti luhur tina APBN keur kahanap teh nepi dipesakan sabareng ulah dipilih nu gitu. Anu kadua amanah akli. Mana amanah akli? Ismatuhum anirtikabil makruhat wal muharramat, karaksa tina migawe nu dimakruhkeun jeung nu diharamkeun. Cinekna mah teu pati teuing bangor gitu. Lini mah jadi pamimpin aya di kafe tengah peuting dugem naudzubillah ini ulah dipilih nu gitu. Tabligh kudu bisa nyampeikeun. Ieu mah jadi pamimpin ureup bingung pidato gitu. Tabligh ameh lancar ngadugikeun program manehanana. Itu nu hiji deui patonah lereskeun gitu. Ku Imam Sanusi mah patonah teh dipicieun, Pak. Tilu cenah sifat wajib di Rasul. Wanian Imam Sanusi nya. Batur sifat wajib di Rasul opat anjeunna mah tilu, Pak. Kamana patonah? Teu kudu aya. Moal ge Rasul tabligh lamun teu patonah. Bada iktifa eta teh disebutna teh. Pangna Rasul tabligh oge sabab Rasulna anu kadua pangna teh disebut teu pati penting pinter, nu penting mah sidik jelema. Jelema sidik pasti datang pinter, tapi jelema pinter hese datangna sidik gitu. Tak loba nu pinter bangor. Pangna jara di menteri ge pala linter lin. Pangna jara di DPR ge pala linter itu teh. Dina urusan ilmu duniana. Balas ku pinter pihak duit negara dibadogan, Pak. Gitu. Matak sanes milih nu pinter, milih nu bener, sabab pinter mah nuturkeun. Jelema bener pinter pasti nuturkeun. Allah nu nyangemna. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Gitu atas, Pak. Ya penting sabab usum milih pamimpin teh loba nu neangan amplop 50.000. Di ditu ieu mah. Di kampung, di dia mah tiba-tiba bedanya. Jadi milih pemimpin teh lah nu mere duit we kudu daganana. Lain anu adil. Jelema bener pasti datang pinter, matak lobaeun balik masantren teu pati pinter. Tapi geus mukim di lemurna wah, jadi jelema hebat pinter. Eta teh jelemana sidik. Bener, jujur. Tah eta nyimpang seutiknya eta. Janten urang teh target ngaji teh Pak hiji ameh boga bari bisa titiasakeun sareng ikhlasna. Ringkesna we nu tilu teh ilmu nafe. Jadi tong hese dengan ilmu manfaat. Ilmu manfaat teh ilmu diamalkeun bari tak gitu we. Sanes gaduh santri ilmu manfaat, sanes seueur jamaah sanes ilmu manfaat, ilmu diamalkeun bari ikhlas. Sabab mun semet ilmu hungkul loba nu weureu, lamun semet amal hungkul loba nu katipu, ameh teu weureu jeung katipu, ilmu diamalkeun teh disarengan sareng ikhlasna. Harapan urang sumping kana pangaosan teh sakali deui kenging ilmu anu mang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Wirehna urang cekapkeun heula sakitu mugia ageng mangpaatna khususna mah kangge sim kuring we umumna kangge sadayana. Janten ieu teh judulna ngamuqaddimahan ngaji ilmu fikih sareng ngaji ilmu tasawuf. Tujuan di muqaddimahan ameh karangsang jalma hoyong ngaji ilmu fikih sareng ilmu eta tujuan. Itu aya rangsangan madamal sumangat ngaji teh Pak supados karangsang insyaallah dina sanes pertemuan anu sanes urang majeng kana hanca anu parantos ditangtoskeun tadi ku pembawa acara.